Dina hiji poe, aya 3 murid, maranehna teh sakola babarengan, jeung deui maranehna teh sakelas. Anu naramina nyaeta Iwan, Yadi, sareng Asep. Maranehna teh murid pangbadungna di kelas. Yan, ayo. Ayo. Wan, Yan, bosan ya di kelas. Mumpung guruna, urang bolos we ya. Urang mah ayo wae. Coba tanya si Adi, daekeun teh. Idi, pira urang tina sami gorek bolos wae. Hayan lah, kagok sapoe deui mapagisukankeun pre ieu. Tah heueuh, isukan pre ieu. Hayu lah, hayu. Karena rek ngangkat kamarana. Kumaha urang weh, urang rekamana ge lain urusan maneh. Awas ya lamun bebeja ka guru. Lamun maneh bebeja, moal aman sia maneh di kelas. Bener, awas ya. Awas ya. Urang bejakeun da beuki badu wae barudak teh. Wan, Yan, urang bolos ke mana ya? Kumaha lamun ka tempat Mang Ian? Urang mah ayo wae, lumayan. Ayo lah, ayo. Ayo urang makan, abut bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Aya naon? Ieu gua bisa tadi ngelapor. Masuk atuh mangga ceritanya. Kieu Bu, di kelas yang kuring teh aya barudak nu baradung pisan. Maranehna bolos wae, cikeun ge kaluar Bu bolos da pedat aya guruna. Saha di kelas mana? Di kelas 12 MIPA 2 Bu, nyaeta Iwan, Yadi sareng Asep Bu. Badak eta deui nya. Nuhun Bu. Oh, nuhun laporanna. Kelah diurus ku ibu. Oh nya tuh Bu, nuhun. Nuhun Is. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Is. Poe Senena teh maranehna asup sakola deui. Tuluy Euis mere beja ka maranehna yen maranehna teh dipanggil ku Budian. Pak, jadi Asep, marane kita ka ruang BP. Nu bener maneh. Bener, mun kada itu teh marane dikaluarkeun di sakola. Emang arurang aya masalah naon jeung Budian? Haditu we mun teu percaya mah. Maneh bebeja nya pas kamari orang barolos. Emang lamun heureuh tuh naon? Maneh geus wani ka arurang. Lain daripada orang dikeluarkeun sekolah, ayo we ka ditu. Bener Wan, ayo we urang ka ditu. Ayolah, ayo. Awas ya. Assalamualaikum. Mangga calik.
Aya naon ya Bu, abdi sadaya di piwarang ka dieu. Mana ngaranna jadi Iwan jeung Asep lain? Mohon Bu. Marane bawas wae nya. Ya, mohon Bu. Arurang sok bolos, tapi abdi mah tarang ngajak. Nu bener marane. Aya laporan aya. Teu Bu. Geus we nama tong seueur salahkeun. Kedeung deui kolot marane ke kadar ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, jalalik. Punten Bu, ibu-ibu wali saha? Oh mohon Bu, kabenaran Asep sareng Yadi teh sadulurun abdi da Ibu Ramla tos ngantunkeun. Manawi aya naon Bu? Kieu Bu, marana tiluan teh tara asup sakola wae. Tos saminggu barolos wae. Oh nya kitu Bu, marana masuk arangkat sakola ti Bumi ge. Abdi ngagaduhan laporan ti ketua OSIS sareng Iis. Yen maranehna teh kabur ka tempat warung Mang Iyang. Nu bener Wan. Nyampura tuh nyama. Astagfirullah, maneh teh dibayar mahal-mahal sakola di dieu, tapi sikap manehna kitu. Emak teh embung maneh juga emak ngan jadi kuli pabrik. Hehehe, nyama, hampura nyama. Tah, sim kuring ayeuna nyerahkeun we ka emak bade kumahakeun ge. Ieu ya emak, abdi sareng guru-guru nu sanes tos dadami. Yen barudak teh rek DO wae di sakola ieu. Bu, atuh Bu. Aingnya. Abdi janji Bu, bade ngarubah sikap. Bener mana janji? Demi Allah Bu, abdi bade ngarubah sikap. Nyantos kieu we Bu. Ieu barudak teu janten di DO. Diskors wae saminggu tawa kalebet heula sakola. Nya nuhun atuh Bu. Nuhun tos datang, Mak. Oh nya mohon Bu, sami-sami hamputennya barudak.